Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu dupi rahmat Allah ta'ala sayyidil mursalina. Mugi tetep ka Gusti pirang-pirang rasul. Wa ala alihi sareng ka kulawargi Nabi al abrari anu saray at-thayyibina anu bersih sadayana, at-thahirina tegasna anu bersih sadayana tina pirang-pirang kakirangan anu bangsa hisi jeung nu bangsa maknawi. Wasallim sareng mugi nambihan kasalametan Allah. Wa adzim sareng mugi ngagungkeun Allah ila yaumiddini duwi ka dinten kiamat. I'lamu kedah terang aranjeun ikhwani he dulur kaula, as'adakum mugi ngabagjakeun ka aranjeun sallahu Allah wa iyaya sareng ka kaula bimardatihi kalawan karidoan Allah, anal ibadata kana sanyana ibadah, eta samratul ilmi buahna ilmu, wa faidatul umri sareng faidah umur, wa hasilul abidi sareng kehasilan pirang-pirang hamba, al aqwiyai anu karuat, wa bidaatul auliyai sareng banda-bandana pirang-pirang wali, banda pirang-pirang wali, wa thariqul atqiyai sareng perjalanan pirang-pirang anu tarakwa, wa qismatul aizzati sareng bagian pirang-pirang anu marulia, wa maqsidu dawil himmati sareng tempat tujuan pirang-pirang anu gaduh cita-cita, gaduh pasejaan, wa syiarul kirami sareng syiar cirina pirang-pirang nu marulia, wa hirfatur rijali sareng hirfatur rijali nya sareng padamelan pirang-pirang pameget, padamelan hirfat pacabakan, wahtiyaru ulil absari sareng pirang-pirang sareng pilihan pirang-pirang anu
gaduh paningal hate, gaduh paningal hate. Wahia dupi ibadah eta sabilus saadati, jalan kabagjaan, wa min hajul jannati, nya sareng tegasna jalan surga. Qala ngadau sallallahu ta'ala wa ana rabbukum fa'budun, wa ana ari kaula eta rabbukum pangeran anjeun fa'budun mangga kedah nyarembah aranjeun ka kaula. Wa qala sareng ngadau deui Allah taala inna hada sanyana ieu, inna hada salaresna ieu naimul jannah eta kana aya hadza lakum pikeun anjeun eta jazaan jadi balasan. Wa kana sareng aya naon sa'yukum amal aranjeun eta masykura nu disyukuri, maksudna nu ditarima. Wassalatu ala sayyidil mursalina, sabada maos basmalah hamdalah mangka dilajengkeun kana sholawat. Sholatu ala sayyidil mursalina, mudah-mudahan sholawate disanggakeun ka Gusti Nabi Muhammadnya anu janten gustina pirang-pirang rasul. Ari salate naon salate ar-rahmat al-makrunatu bit-ta'zim, hiji rahmat kasih sayangnya nu disarengan ku ta'zim eta rahmat. Nah rahmat naon eta sholawate ar-rahmat al-makrunah bit-ta'zim, nya rahmat nu disarengan dengan ta'zim tuh kitu. Nya rahmat nu disarengan dengan ta'zim. Aya rahmat anu teu disarengan ku ta'zim, nya aya rahmat nu disarengan ku ta'zim. Nya. Nah ieu mah sholawat mah rahmat al-makrunah bit ta'zim. Ngagungkeun. Nya kadeudeuh kanyaah nan ieu mah disarengan ku ta'zim. Nya. Nah, lamun ayeuna kadeudeuh kanyah dibarengana sanes ku ta'zim, berarti sanes sholawat. Nah, sanes ku sholawat. Ieu mah disarengana ku ta'zim. Ngagungkeun. Nah, nya eta salat teh disanggakeun ka Sayyidil Mursalin, disanggakeun ka Sayyidil Mursalin. Nyamun urang mah nya aya rahmat teh kadeudeuh kanyaah tapi teu dibarengan ku ta'zim. Contohna seperti orang deudeuh jeung nya ka jalma penaeun pedahnya jalma leutik we kitu. Nah, pedah teu boga duit adanya. Eta mah sanes sholawat. Nah, kanyah urang gitu ka hiji jalma ngan teu dibarengan ku ta'zim. Eta malah pedah we cenanya. Tuh kitu, pedah we, teu boga duit, pedah we, cenah jalma leutik nya. Ieu mah sanes nya sholawat mah rahmat al-makrunah bit-ta'zim. Nah, ieu sholawatnya rahmat al-makrunah bit-ta'zim disanggakeun ka Gusti Nabi nya nu janten mursalin tuh kitu. Atau penghormatan ieu mah nya. Ta'zim ka Gusti Nabi.
tadi Gusti Nabi. Hanya sok di logatannya biasana pami segat napil madi wasolla pami segat pil madi wasollanya mugi nambihan rahmat tuh bahasana gitu nambihan naon margina mari Gusti Nabi matos di rahmat ku Allah. Nah, urang pamina mau salat Gusti Nabi nyuhunkeun tambihan rahmat ka Gusti Allah, rahmat nu teu acan dipasihkeun ka Nabi. Nya, rahmat nu teu acan dipasihkeun ka Nabi. Margi upami nyuhunkeun rahmat nu tos dipasihkeun ka Gusti Nabi, eta manya tahsilul hasil mun ceuk santri. Ngahasilkeun nu geus hasil. Hasil kan mamnu teu meunang. Nya, ngahasilkeun nu atos mah naon nu atos dipasihkeun deui. Teu kenging nya. Nah, mangka urang mah sholawat ka Gusti Nabi teh nyungkeun rahmat nu disarangan ku tadim kanggo Gusti Nabi nya rahmat nu teu acan dipasihkeun dan Nabi parantos di rahmat Nabi mah. Tuh kitu. Nah, Nabi tehnya kamil, manusia nu sempurna, tapi yakbalu ziyadah menerima kana panambih mah. Jadi terasa Gusti Nabi tambih-tambih kamuliaanana. Tambih-tambih naonana tambih-tambih kamuliaanana Nabi mah. Tambih kesempurnaanana bukit teras. Hiji jami mau sholawat Gusti Nabi 100 balik pamana. Eta nu 100 balik tehnya beda. Sanaos lapad nama sholawat atau sholawat nama lapadna sama, tapi nu sumping Gusti Nabi teu sami. Salat wahiji beda jeung salat kadua. Salat kadua beda jeung katilu. Tuh, sanes nu tadi lain ngabulak-balik anu kahiji sanes. Dina hakikat makna atau nu sumping ka Nabi beda. Lapad nu dibaca mah sarua tapi nya beda dina isina. Tuh kitu. Nya. Nah Gusti Nabi kitu ngalap manfaat ku salawat urang ka mantena. Nya. Wa alam anan nabiyya yantapi'u bisolatin alaih. Anjeun kudu apalnya bahwa Gusti Nabi teh menerima manfaat ku sholawat urang ka mantena Gusti Nabi. Menerima manfaat, ngambil manfaat Gusti Nabi dengan sholawat urangnya nu diaoskeun ka Gusti Nabi. Tuh kitu. Nya, tambih-tambih kapan tadi kesempurnaan Gusti Nabi. Nya. Tapi walaupun Gusti Nabi menerima manfaat, ngambil manfaat tina sholawat urang nu diaoskeun ka mantena, nah urang sebagai musolli jaminu sholawat teu meunang ngamasud kitu mah. Teu meunang ngamasud kitu mah, lakin layam bagi lil musolli ayak sidadalik. Tapi keur musolli teu meunang ngamasud kitu. Urang salat pedawe Gusti Nabi ngalap manfaat tina salat urang. Atuh siga urang teh nya anu luhur we sehingga masihan salat Gusti Nabi peda Gusti Nabi ngalap manfaat. Sanes kitu nya teu meunang kitu, teu meunang boga rasa kitu, teu meunang maksudan kitu. Nah, atuh kumaha maksud urang dina salat Gusti Nabi? Wa inna mayaksidu nafsihi. Nya si musolli jaman sholawat mau salat Gusti Nabi neangan manfaat yang diri we. Nya kitu neangan manfaat yang diri sorangan kumaha Gusti Nabi. Urang mah diuntungkeun Gusti Allah dengan membaca salat Gusti Nabi. Neangan kauntungan ti Allah we dengan salat Gusti Nabi. Nya lamun urang teh mau salat mau mendapat keuntungan atuh. Kitu nya. Neangan kauntungan we jawab sorangan.
nya tuh mau selalu si Nabi nya ulah nggak maksud bahwa si Nabi teh narima manfaatin satu orang ulah orang werek nyangan kauntungan dengan sholat aku si Nabi tuh gitu nya. Nah nya gitu tah. Nah eta sholawat ayeuna aya pertanyaan apakah orang menang maos Fatihah Gusti Nabi ila hadratin Nabil Mustafa. Nah, menang teu? Nya diparentahkeun Gusti Allah ma innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nya itu ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi tuh. Dipiwarang urang shalawat ka Gusti Nabi Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Eta ari urang mau sholat Fatihah hadiah Gusti Nabi menang teu? Sakumaha geus biasa ila hadratin Nabil Mustafa. Nah, ya itu. Nah, ieu istilah para ulama. Istilah ulama numutkeun nya Al-Ajhuri di kalangan Malikiyah sapalih ulama mazhab Maliki nya saur anjeuna la nasso fi hadil masalah indana. La nasso fi hadil masalati indana. Tidak ada nas na masalah ieu masalah maos Fatihah si Nabi numutkeun indana ma'asyiral malikiyah. Jadi ma'asyiral malikiyahnya itu tidak berpendapat bahwanya maos Fatihah Gusti teh menang, kan tidak ada nas nu jelas. Beda jeung sholawat langsung aya nasna tunu tadi. Nya, itu ya ayyuhalladzina amanu shollu. Teu aya nya dina naon dina nas ya ayyuhalladzina amanu nya iqraul Fatihah sugan teu aya. Wahai nu iman nu Islam, aranya kudu maca Fatihah si Nabi teu aya. Teu aya nas ta. Teu aya nas gitu. Maka nya nu tadi ma'asyiral malikiyah mah henteu kenging berarti dawuh nasna. Aduh bareng orang osok tak kumaha. Nah, ieu ikhtilaf teh ya. Numutkeun kaul anu mu'tamad dina madzhab Asy-Syafi'i jawazu dalik. Boleh-boleh saja. Nah, tuh gitu. Boleh-boleh saja. Dina madzhab Asy-Syafi'i numutkeun kaul mu'tamadna nya menang maos Fatihah Gusti Nabi ila hadratin Nabil Mustafa. Tuh gitu. Nah, makanya urang kembali baik fanarji'u ili mazhabihim. Mari kita kembali karena madzhab Asy-Syafi'i bahwa boleh membaca Fatihah Gusti Nabi. Fala yahrumu indana teu haram ieu maca Fatihah Gusti Nabi numutkeun mazhab urang Syafi'i teh nya gitu. Naon elatna mari wal kamil yakbalu ziyadatal kamal. Orang tak yang telah sempurna menerima tambahan kesempurnaan. Tuh tadi sampai sareng sholawatnya. Gitu. Nabi teh kamil ngan yakbalu ziyadah gitu. Sempurna Nabi teh tapi menerima tambahan. Beda jeung Allah. Allah mah kamil tapi layak balu ziyadah. Allah mah Allah namanya nage pangeran. Kamil emang tapi layak balu ziyadah. Kamil mutlak Allah mah. Gusti Nabi memang kamil tapi yak balu ziyadah. Nah, nya eta nu dianggo di madzhab Syafi'i nya teu haram mau salat mau Fatihah Gusti Nabi teu boleh saja. Karena orang yang sempurna menerima tambahan kesempurnaan. Nya. Taya pendapat disahkan ku Syekh Ahmad bin Taqi an Ahmad bin Turki di Nasyiyah Al-Kharashi. Tanya. Wa ala ali jeung deui sholawat sareng salam teh mudah-mudahan disangakeun aku wargi Nabi. Ali dia bimakna atba cenah sapalihna nama. Nya, ali teh kapan seueur maknana. Ayatnya ali teh di logatan di mana ku atba pengikut Nabi. Gitu. Nah, ya atba teh salah satu makna ali di nama kom doa.
nya mari ali teh aya ali dina nasab nya aya ali dina makom doa. Namun ali dina nasab mah jelas ali nabi mah nya ti Bani Hasyim sareng Bani Muthalib eta ali nya nu ayeuna dipiralkeun dipiralkeun ali nabi nya dina bidang nasab bener nasab teu duka teu apal nya gitu wow kata apal nya ya gitu ngantos aya anu naonana anu ngoreksi tuh nya eta napiki dijelaskeun penetapan nasabnya boleh-boleh saja nya selama dacan aya anu naon anu naon namina nu nakid nu menentang nya nu ngoreksi lamun aya nu menentang berarti batal naonana nya sebutun nasabna gitu nu ngoreksi mah ini kan viralnya gitu nah percaya we kan ngoreksi eta menurut ilmiah eta mah alik dina bidang nasab mipiralkeun mah ya. Dina patuhnya dijelaskeun lamun taya anu munakid gitu. Subutun namina syahadatun nasab boleh-boleh saya terima syahadahna tapi salagi teu aya anu munakid nu menentang nya sebutun nasab bisa diterima boleh bener eta teh nya gitu syahadah nasab bisa terima bener ieu teh putrana anu bener nya ngan salami teu aya munakid teu aya nu menentang menentang mah berarti batal syahadah nasabna da nu menentang tuh kitu nya ieu numutkeun ilmiah makanya percaya we kanu menentang nya kitu anu hasil survei diteliti nya dengan jeli dengan ilmiah tuh kitu nah terus etapan aku tung pikir lamun taya munakid nya teu batal nanya eta ali dina nasab ari ali fi makom dua mah memang sampai ka urang oge nya seluruh pengikut musi nabi dina doa mah eta teh termasukna atba urang ngadua Allahumma sholli Muhammad wa ala ali tawala ali nya beda ngadua urang ka bawa nya sabkulu mukminin bahasa lain mah setiap nu mukmin nah nya nah eta teh nya disebutna tawariyah nya tawariyah eta teh hiji lafaz boga dua makna anu qarib anu ba'id nya hayang dimaksud ba'id eta namanya bade tawariyah nah sholawat sareng salam mudah-mudahan deui disangkeun ka kulawarga nabi al abror anu sarae nah kulawarga nabi nu sarae al abror nu sarae ayub abror teh nya jamak tina barun nyaeta nu al kasirul birri nu seueur kasayanana silaturahim anu kasayan naon macam-macam kebaikan nah eta jami anu kadu sifat eta namina albar jamana abror nah kulawarga lain al abror tos disifatan ku abror nya orang-orang baik selalu nya banyak kebaikanana memperbanyak terus kebaikan urang mah karuhan yang abror nya lu satu sisi tapi buat bututin lu sejen urang mah lu di satu sisi bututin lu sejen ya urang mah at-thayyibin teh nu murni nu bersih tina campuran-campuran anu mataknya kotor bersih gitu nya dina sufi nya ayakun nadifal kun tahira zahir wal batin
Anjeun kudu suci dohir, suci batin. Cenah kitu. Nya, suci dohir, suci batin. Kudu kitu. Ngan KHD cenanya iya kak bahasana KHD ulah katipu haywe mersihan dohir nya itu awak waduh siluas luis be nya siluas luis awak aduh nya muka wajah geus walah di glowing wah geus we geus batur di patah katipu nya KHD salam KHD cenanya ayo we mersihan dohir nya awak nu katemong tapi poho tina mersihan batin tuh gitu nya langkung fokus mersihan batin tibatan dohir margi ari batin mah mahalun nadrillah tempat ningali Allah ari dohir mah tempat nempo jalma itu ari dohir mah tempat nempo jalma ari batin mah ate tempat ningali Allah mananya kedah bersih tempat paranti ningali Allah mah ulah kalotor segala aya nya segala dijejelkeun kana hate saradutan nya eta bareng tempat ningali Allah air tepatnya jalma walah mani leuwih seru herang-herang nah gitu hanya tayemahnya ali mah al-thayyibin eta teh bersih tina campur-campur anu awan anu kotor-kotor nu mata butak at-tahirin tuh maksud tahiri dieu tahir teh nyaeta tina naqais pirang-pirang sifat anu kirang nu bangsa hisi jeung bangsa makna tuh gitu nya bersih tina sifat-sifat anu kirang nya nu bangsa hisi boh bangsa makna jadi hisina indra dohirna bersihnya itu tina sifat-sifat nu kurang maknawina jelas dari bersihnya tina sifat-sifat anu kirang anu kotor atau hirin wasalim wa'adzim nya wasalim sareng mugi nyalametkeun Allah tina kakirangan wa'adzim sareng mugi ngagun Allah deui nya ila yaumiddin nya wasalim wa'adzim teh ya doa namina jumlah doa iya urang deui ngadua ka Gusti Allah salim wa'adzim mugi Allah nyalametkeun maparin kasalametan sareng ngagungkeun ka saha ka Gusti Nabi maksudna nepi ka iraha ila yaumiddin teu aya batasanana teu aya batasan nepi ka iraha bae ge mudah-mudah Allah nyalametkeun jeung ngagungkeun ka Gusti Nabi tidak dibatasi dengan waktu walaupun redaksina ila yaumiddin eta mah nya nakbir dengan ba'id maksud nama pikeun dawam teu aya tungtungna tidak dibatasi dengan waktunya nyuhunkeun ngagungkeun jeung nyalametkeun Gusti Nabi kanggo Gusti Nabi nya walaupun tadi Gusti Nabi tos kantenan jami disalametkeun Gusti Nabi tos kantenan jami diagungkeun aya mah tambihan nyuhunkeun tambihan we Gusti Nabi nya maksud nama jang urang we isina nama i'lamu ikhwani as'alakumullah anjeun kudu apal wahai saudara-saudaraku as'alakumullah mugi ngabagjakeun ka anjeun Allah jeung ka kaula nya dengan karidhoan Allah nah anu kudu urang apal annal ibadata samratul ilmi annal ibadata samratul ilmi nya ari ibadah teh eta teh buah ilmu annal ibadata samratul ilmi ari ibadah teh buahna tina ilmu hanya kitu buahna tina ilmu nah mangka
eh nah, buahna ibadah. Ibadah teh nya ngajalankeun ku pagawean kana perkara nu diperedih ku syara ibadah sara miwarang salat terus dipigawe salat tuh eta namanya ibadah. Jadi al qiyam bil fi'li al matlubi syar'an ngajalankeun kana pagawean nya nu disuhunkeun ku syara ku Allah jeung ku Rasul. Allah meminta, Rasul meminta ka setiap manusia supaya beribadah. Tak urang we ibadah nya. Tak eta teh namina ibadah. Nya. Atau gitu bahasana. Allah miwarang ka urang supaya salat. Allah miwarang ka urang supados saum nya, supados zakat, supados haji. Lamun nabi deui nu pasunatan nah kurang eta dipigawe parentahnana teh panyungkeunana teh eta panyungkeun anu dipigawe ku urang namina ibadah gitu nya. Al qiyam bil fi'li al matlubi syar'an ngajalankeun kana pagawean nu disuhunkeun ku syara. Syara nyungkeun naon tah ka urang. Tah eta panyungkeunna kurang dipigawe. Nah eta migawe na teh namina ibadah. Tuh kitu. Nya. Jelas Allah miwarang salat teh mushola, urang teh ngadoan salat. Nah, eta berarti midamal salat namina ibadah. Tah kitu eta ibadah. Nah eta ibadah teh samratul ilmi buah tina ilmu. Nya bahkan huwa al aslul a'zam. Asal nu paling agung nya dina setiap makom tina makom iman adalah ibadah. Nya eta aslul a'zam. Asal anu paling agung dina setiap makom tina makom iman adalah ibadah. Nah gitu. Wa faidatul umri jeung deui ari naon teh ibadah teh faedah umur anu sae. Nya, faedah umur anu sae an-nafis gitu. Faedah umur anu nafisun anu faidah umur. Umur teh kudu nya mendapat faidah menghasilkan faidah. Umur teh kudu mere faedah menghasilkan faidah. Ta faidah tina umur teh ibadah eta teh. Nya. Gitu. Maka lamun jama dibere umur ngan kosong tina ibadah eta teh umur faedahna. Moal meunang faedah jeung moal meunang kamanfaatan. Nu aya bakal aya husron, rugi nya, rusron. Gitu. Nah, jama diberi panjang umur ibadahan teu nya eta mah umurna teh teu meunang faidah, teu mere faidah, teu mere manfaat. Bahkan nya akhirna mah nu meunangna teh khusron. Gitu, rugi hirupna nya. Wah, pugu beruntung loba duit, eta duit eta. Bisa sangkaruhan batak jadi wagja. Nah, sangkaruhan batak jadi beruntung di akhirat mah loba duit oge. Nah, nu jelas mah nya nu bakal beruntung di akhirat mendapat faidah nu banyak, manfaat yang banyak eta nu umurna dipake ibadah. Lain dipake dengan duit bae, geus meunang duit diteuneun we handapeun kasur. Bulukan we rarapat we ja. Dipake ku sorangan teu, dipikeun ka batur ge nyaah, komo. Jang naon ngeukepan duit wae. Mang matak jadi bagja atuh nya. Oh, gitu. Oh, eta faidah umur ari ilmu teh.
Nah, ibadah teh. Lamun jama loba ilmu ibadahan teu eueuh buahan. Ilmu nama loba geus kieu geus waduh teu kaeleheun atuh. Ari ibadahna henteu lah eueuh buahan jang. Eueuh buahan. Nya, itu isukan di alam akhirat mal aya timbangan ilmu, aya timbangan amal. Nya ngan amal kudu make ilmu da memang buah tina ilmu gitu. Nya, kudu eta mah teu meunang teu da ibadah teu make ilmu mal waras. Nya kajajaden ibadah ilmuan mah kajajaden tah mah itu kajajaden dina jadina teh nya kejadian kajajaden ditanya manaon hukumna teu apaleun tah eta ibadah kajajaden atau mal ditarima ibadah kajajaden mah nya kudu make ilmu heula. Nah geus ilmu sok buktikeun tah ilmu teh nya dengan ibadah baru tuh itu baik nya ilmu yang berbuah namina pohon rindang ya buahan malah kahiem-hiem tuar we nya pohon rindang gitu ngan buahan bari ta pohonan nu penting dibutuhkeun buahna gitu maksudna nya ai pohon album ada pentingna ge katakalna pohon nu dimaksud buahna kalakah rindang we hieum we lah tuar we kahiem-hiem cenanya. Jangan boga ilmu loba ibadahan tuh lah ya. Itu jangan manehna marugi. Jangan manehna marugi eta teh. Nya, mari sanes bade nimbang ilmu tapi nimbang ibadah ayana ge timbangan ilmu eueuh timbangan amal timbangan salah. Timbangan amal lain timbangan ilmu. Timbangan amal lain timbangan ilmu. Tuh cenah ulama gitu. Lain timbangan ilmu, timbangan amal. Ngan amal kudu hasil tina ilmu. Tuh gitu. Nah, nya wa hasil abidi ari ibadah teh hasil. Nya hati nama perkara nu dihasilkeun ku abid tina ijtihad dina neanganana. Kehasilan cek orang mah kehasilan hamba. Hamba teh nya telah berusaha dengan sekemampuan nya hoyong bidamel ibadah jadi ibadah eta keuntungan berarti nya eta teh kehasilan pendapatan nya orang yang neangan duit isuk nepikeun ka peureum mata nya neangan duit gue menang eta kan kependapatan kehasilan eta ngaranna hamba ge kitu nya hayang ibadah, neangan ibadah, bukti ibadah, mana jelas ibadah adalah pendapatan seorang hamba. Kehasilan seorang hamba eta teh. Tuh kitu. Nya. Anu mana al aqwiya hamba anu karuat nya hamba nu nya ari abid teh eta teh lamun ningali lapad namanya abid teh eta teh bimaknal ubad jamak tina abidun ubadun abidun bimaknal ubad nu ubad teh jamak tina abid nya abid dina tina asal ibadah nya di mana al khidmat jadi abid teh orang-orang yang selalu berkhidmat ka Allah abid teh orang-orang yang selalu taat ka Gusti Allah tuh gitu nya di abdina Allah cenah ti hamba Allah lah walau ya ti saha cenah artos ieu lah ieu mah ti hamba Allah cenah cekap dan diseratkeun heueuh hamba Allah asa ulah jadi hamba setan we tuh ieu ti hamba Allah cenah lah hamba Allah ti saha butuh ieu data ieu mah nya berarti hamba-hamba Allah san karuhan butuh datana ditulis dina stambuk hamba Allah teh saha eta teh lamun bener hamba Allah bener lamun teh bohong dah dari hamba kudu selalu mengkhidmat selalu taat gitu ai abid mah nya
al aqwiya nu karuat. Aduh eta mah hamalun karuat. Jadinya masalah ibadah adalah hasil tina ijtihadna hamba anu kararuat na ibadahna. Wa bid'atul auliya jeung bid'ah. Bid'ah teh harta bandanya gitu. Harta banda nu disimpen kanggo perdagangan eta bid'ah namina. Nya di harta banda perdagangan para wali. Wali dengan ibadah merupakannya sami sareng eta teh perdaganganana bade meraih keuntungan nya dengan ibadah. Tama seolah-olah ibadah teh nya barang dagangan nu bakal didagangkeun untuk meraih keuntungan. Tuh gitu. Ngan ulah ibadahnya dipakai dagang mah eta paranti na wungkul. Ulah dina bab tasawuf teu meunang ibadah dengan kauntungan. Atuh kitu mah bisnis kene. Ibadahnya milari pengganti, milari iwad basana ti Allah. Ulah ibadah ulah rek neangan iwad ti Gusti Allah. Urang mah ibadah sugan we amihnya loba duit. Heueuh lah bet mah usaha we neangan ka ditu. Ulah tingku ibadah. Nya eta mah ajang Allah na mana lamun urang ibadah tujuan ajang supaya menang duit, amih loba duit, atuh ajang Allah na mana? Eta mah jang urang-urang kene. Nya ibadah atuh amih barokah hirup, atuh eta mah ngan ieu barokah hirup ku ibadah, ari ka Allah na mana? Jang urang eta mah tuh kitu mah, amih barokah hirup. Lain kitu ibadah mah ibadah we ibadah. Ngakhidmat ka Gusti Allah. Rek barokah hirup, rek teu barokah hirup, kumaha Gusti teuing urang mah ibadah we. Nya, kitu. Ulah ibadahnya, ulah ibadah tujuan ajang dengan kabarokahan hirup. Ka majang urang atuh jang Allah na mana. Ya tafsir Ibnu Katsir disangka mungkin masalah eta. Nya urang ibadahnya tujuan gitu eta mah masih kena berdagang we. Nya bisnis we. Ulah dengan ibadah tina ibadah. Kumaha Gusti wae lah urang ibadah. Kayak di piwarang ku mantena ongko aja urang emang hayang ibadah ka mantena. Kudu. Nya masalah di sisi tigigir keuntungan kumaha Gusti. Rek barokah hirup ta rek teu barokah hirup ibadah mah kudu. Nya eta bid'atul auliya. Wa tariqul atqiya, ibadah tariqul atqiya. Nya jalan pirang-pirang orang anu takwa, nu mukmin nu kasifatan ku takwa. Nya anjeunna punya jalan untuk menuju kebahagiaan di akhir nyata jalan teh ibadah. Nya ngan lain yang lain kabagjaan lain. Eta mah nya sebatas bahasa wungkul kitu. Nya sebagai perjalanan orang-orang nu takwa, perjalanan. Nya ai jalan mah jalan. Kitu ai jalan orang ngalewat ka jalan osok ai balik mawa jalan teu. Teu. Urang reka ka wali mapai jalan, ai jalan sok dibawa ku urang tara. Nya nya di jalan urang mah ngalap untung wungkul liwat ka dinya. Tarabat dibawa jalan. Nya ieu jalan kieu ibadah teh jalan kieu nya geus ibadah we jalan wungkul. Nya ulah mamawaan batu di jalan. Nya batu teh jalan beak unggal liwat dibawa batuna. Ibadah kayak kitu nya ibadah sebagai jalan wungkul urang neangan kauntungan tina ibadah. Kayak beak di jalan batu dibawaan wae mah. Aspal beak unggal lewat moal aspal balik. Nya tah mana ibadah jalan wungkul pikeun atqiya. Henteu mendapat ulah neangan keuntungan tina tak ulah neangan dapat untung ieu nya. Aya teh hayang-hayang teuing mah kauntungan ibadah dapat untung ieu. Ari hayang-hayang teuing mah kauntungan ibadah. Heuh dapat untung ieu. Ngan ulah diniatan neangan kauntungan kitu. Wa qismatul izzati jeung qismatul izzah bagian pirang orang-orang anu marulia.
Jelasnya orang mulia yang diberi bagian ku Allah teh daek ibadah. Nya, eta nya bagian kitu orang-orang yang mulia mah diberi bagian oleh Allah daek ibadah eta bagianana. Bagian ti Allah ya alhamdulillah. Manfaatkeun bagian ti Allahnya. Mun urang dibere daek ibadah eta berarti geus dibere bagian ku Allah. Tajang maneh ibadah. Bagian beda-beda, bagian teh beda-beda. Aya nu loba dibere bagian teh saeutik, anu alus, anu butut, kitu bagian nanya. Kitu. Nah, mana ibadah ge beda-beda, anu alus, anu butut berenanya nya. Kitu anu loba anu saeutik, kumaha bagianana we? Kumaha bagianana ti Gusti Allah nya. Ngan jelas lamun aizah mah bere bagian anu sempurna. Wa maksidu dawil himmati jeung nu jadi tujuan tempat tujuan dami adu gaduh cita-cita tinggi. Nya, gitu. Cita-cita tinggi dina naon? Dina milarian kaluhuran ti Gusti Allah, martabat ti Allah. Nya, gitu ti sapaina zikir. Zikir teh matak nalurkeun martabat. Dikir matak ngaluhurkeun darajat dikir teh. Anu ulah neangan darajat ku dikir teh masalah dewa wae. Ya. Hadis Nabi mah nyarem gitu. Ala nabi hukum ya. Bi khari a'malikum wa azkaha inna malikikum. Ya. Nah kaituna warfa'ali darajatikum wa kharin lakum min infaqid zahabal fiddah ala jangan wa khairin lakum min antulku aduwakum patadribu nya unuqahum wadribu unuqakum. Nah ala bala ya Rasulullah huwa adzikru nya au kamakol gitu au kamakol. Apakah aku tidak perlu nuduhkeun ka aranjeun kana pangnya saena amal paling bersih na amal mungguh Allah yang paling ningkatkeun martabat nya lebih baik ketimbang menginfakkan emas jeung perak, lebih baik daripada nya papanggih jeung musuh terus anjeun nunggul musuh nu urang gelut we jeung musuh perang maksudna fisabilillah. Sahabat tuasnya kantenan Gusti Rasul priyogi abdi wartosan sawise Rasul eta teh zikir ka Allah. Tuh kitu. Zikir ka Allah eta teh. Namanya maqsaidu dawil himmah. Wa syiarul kiram jeung tanda-tanda alamat-alamat jama' anu mulia. Kiram teh jama' tina karimun. Karimun teh saha al jami' li anwa'is syarab wa sofil kamal. Ari karim teh orang yang menghimpun karena warna-warna kemuliaan jeung sifat-sifat kesempurnaan. Atau lain barang edel-edel ari karim teh. Nya di orang aya Mang Karim. Dipijangan saha Karim cenah. Weh, guning. Karimnya. Leres mamang teh Karim. Unda KTP na enak. Ari sifatna sami teu jeung Karim. Duh, kakuringan dibere ngaran Karim ku bapak urang. Nah, ari Karim mah al-jami' li anwa'i syarab. Anu menghimpun ngumpulkeun seluruh warna-warna kemuliaan jeung seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Aduh, nya. Gitu, eta Karim namina. Nu teu kitu, eta mah. Nya, kakariman. Mun teu kitu. Duplikat eta wahir patur rijal jeung dihir pada melante pacabakan pirang-pirang pameget nya pameget nu mana anu al-a'lam nu laluhur lain nu bangsa urang nya hirpa teh sonaah jeung muamalah pagawean nya pacabakan gitu nu maru pameget maruya. Jadi pameget nu maruya mah nya nu laluhur martabatna pada mati ibadah we. Nya lain ngore hayu
kabalong lain tapi eta ge penting. Eta da pagawean dohir sing jadi ibadah nu eta nya sing jadi ibadah nu eta nya urang digawe nya sarupa igawe we kang numponan napaka jeung jang ngaji jeung sabangsana niatan ibadah nya eta masuk hirpah pagawean nya pagawean dunia sing jadi ibadah sing jadi akhirat dengan baik niat nya ulah pagawean akhirat jadi dunia pagawean akhirat jadi dunia wow silaka salat teu kayaaneun ngan lain jang akhirat gitu jang dunia beda-beda niatna beta niatna kan salah nya amal akhirat sing jadi akhirat amal dunia ge sing jadi akhirat sabab teu saeutik amal akhirat tapi jadi dunia teu saeutik amal dunia tapi jadi amal akhirat man usahakeun amal akhirat sing jadi akhirat amal dunia ge sing jadi akhirat eta beunghar bener taku amal hirpatur rijal ngaranna wahtiyaru wil absor jeung pilihan-pilihan wil absor orang-orang yang mempunyai mata hati aya mata dhahir basor aya mata hatinya mata hate paningal hate beda nu tingalina ku panon dhahir nu paling nempo awewe nempokeun wah segala macam we nya nempoan balong nempoan sawah nempoan mobil mewah wah eta mata dhahir ari mata hate mah paranti tafakur ningali ka Allah dengan mata batin tuh gitu nya tiasa ningali Allah dengan mata batin mah ngan ulah nyakeun kumaha-kumaha nempo nama ada urang mah lain ahlina sebisa we nempo ka Allah dengan mata batin mata basirah teh duh kai carana nama tama ilmu perasaan ilmu zauq dengan perasaan teu bisa dibayangkeun kaos nempo urang jeung urang teu bisa nya tawil absor mah eta nu boga mata hati paranti tafakur wahia sabilus saadah ibadah teh jalan saadah suatu jalan kebahagiaan al abadiyah nu bangsa abadi nya saadah fidaril akhirah jalan ibadah jalan kebahagiaan anu abadi di desa akhirat eta teh nya naon ari saadah nya saadah teh al maut al iman maut netepan dina iman teh saadah as-said kullas said nya orang yang bahagia sungguh bahagia nyata jamak nu maut bari nyanak iman maut nyanak iman walaupun kapeheulaan heula ku kufurna untuk bilang kufurna nama orang teh baheula nama kufur tapi begitu menjelang mati dibere syahadat ku Allah jadi iman oh eta teh namina maut nyandak iman nya said kullas said jelas orang yang sungguh bahagia kitu nu bagja teh nu eta nya kitu naudzubillah keur hirup nama tukang ibadah naudzubillah teh ieu mah nya ai bagian mati jadi naudzubillah usulati sul khotimah jadi kufur naudzubillah nalang sagede naudzubillah-nya hirupnya daek ibadah ka itu ka dieu ai bagian paeh jadi kaluar tina iman cilaka tapi nu tadi malangka bahagia hirup pinuh dengan segala pamaksiatan hirup pinuh dengan kekufuran sombong ka Gusti Allah begitu paeh mau iman bahagia eta bahagia nu kitu nya ta eta saadah namina al maut al iman cenah tafsirna teh ai bagda teh maut nawa iman sabenerna nama nya dengan eta saadah maka mata kami batin abadi di surga tuh nya wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha anapane orang-orang yang diberi kebahagiaan diberi saadah maka fa fil jannati khalidina fiha
maka di surga langgeng di surgana tuh gitu. Untung nya wa min hajjul jannah jeung minhaj jalan surga maksudna jalan surga anu matak nyampekeun ka surga. Nya tuh gitu. Qala Allah Ta'ala wa ana rabbukum fa'budun. Tah, nu jadi dalil rujukan kana wajibna ibadah teh dawuh Allah wa ana rabbukum yo ari kula teh pangeran maneh ieu teh yo. Allah tuh namina oge. Allah pantes nyebat kitu na kedah eta mah ka Allah banyak. Yo ari kula teh pangeran anjeun atuh muhun Allah kedah kitu nyanggemna. Nya urang mah betan nyebutan yo kuring teh nu beunghar wolo nya bis teu nyaho urang teh teu jang beunghar. Wah eta mah lain. Yo teu nyaho mah atuh kudu ngahormat ka urang teh. Betan eta mah. Teu nyaho we urang teh ajengan ieu teh di lembur mah. Sia maneh wes teu urusan kasopan ka urang. Weh, urang teh di lembur mah ajengan ieu teh. Udah nya eta mah teu pantas ngomong kitu. Ari Allah mah bener eta mah wa ana rabbukum. Tah, paranti Allah kikituanan mah. Yo, kaula teh pangan maneh atuh. Atuh kula teh pangan maneh, pabudun garanya mah ka kaula. Tuh gitu. Ulah kawas yo kuring teh jangan leueur mah atuh cik kaula teh hormat. Duh, eta kawas Gusti Allah mah. Allah mah kitu teh pantasnya. Yo, kula teh pangeran maneh. Atuh sok geranya mah ka dieu. Bener teh mah kudu eta mah. Hayu urang yo. Aing teh eta jama beunghar ieu teh yo. Sia teh ngayandakeun pisan ka urang misan papana cenah. We, eta mah lain bagian. Wa qala ta'ala. Inna urang hayang dimuliakeun kan. Hayang ajeng-ajeng udah teuing nya. Nafsu eta mah. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sanyana ieu ya teh naon? Ieu naimul jannah, nikmat-nikmat di surga. Nah, nikmat-nikmat di surga. Kana lakum jazaa'an ieu teh jadi balasan yang aranjeun. Ya, balasan naonnya balasan ibadah teh ya, balasan ibadah. Wa kana sa'yukum mashkura. Jeung deui eta amal anjeun teh yang diridhoi juga diterima. Ya, makbulan. Muqabalan bisawab dibandingkan dengan pahala. Tuh kitu. Ya, jaba bandinganna teh seueur. Mun urang amal boga sagebong, wah ganjaranna watu surga. Amal geus saeutik nya ngan boga sagebong eta amal, tapi dibalas nang badaku surga. Allah mah teu kayahaneun ngabalas amal teh. Teu kayahaneun bro-broan ngabalas amal. Jalma pamana hirup imanan ngan sadetik, memeh paeh sadetik sebelum hos paeh iman. Dadi beres surga amal hacan kakara iman wungkul da paeh manten tapi dibalas Allah mah surga jeung saindeng-indeng di surgana. Eta balasan Allah mah kitu bandingan ti Allah mah kana mah teh kitu. Nya ga jalma nya hirup kupur naudzubillah semenit sebelum paeh iman syahadat hose paeh da ka surga. Amal acan, salatnya kitu deui heueuh encan akara iman sadat wungkul, da di surga balasanana. Saindeng-indeng aya surga tuh, moal kaos diimah di dieu. Ya Allah ta Allah mah kitu balasanana. Mana wa kana sa'yukum mashkura. Pagawean anjeun teh nya mashkuron yang diterima, diridhoan dibandingkan ku ganjaran. Ganjaran teu kayahan ti Allah mah. Summa inna wal